gara kita selebaran menjadi kahina deui. Apa nanti ya hadisna oke. Cik mana seni naon hadisna? Layan dulu jannata mangkana bikol jannati mingkiptis. Neng, naragog karunya di pangkar. Naon cik reja hartina? Wala sa surga, sa ano? Neng, naragog. Na adigong sana dek makatul. Neng, naragog. Tah, Naragog. eta pan mana? Karunya di pangkar, di Sok pangkar. kahina. Nah, bayo sinanda ngalang. Sok lah, ayo nama sok lebaran wae. Guys, naragog. Karunya di pangkar. Oh, naragog. Enggak, saya nama sok lepak tuh wae. Udah kumaha mama? Jadi orang ulah asal-asalan istilah nama kena mimpi kamit, ngal kementan, ngal jadi cak. Teh koto. Lain teh koto, kali mana? Cak hambalan. Sok lah mama, nama tong nepangkeun lay jiji supados fit and down. Hari mana hayang gitu? Atuh meureun da urang jalma. Cik sok atuh karep. Yuk. Lamun mama ngomong turutan, siap tuh. Ya. Jangan ranap. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nepangkeun nabi-abi jalma nu gelok. Ranap. Sama. Enggak, saya nama cuang kasihan we hadiah ka ibu guru, sareng ka bapak guru. Kurang kunaon mah? Atuh kula wae. Kios. Yos. Sok atuh. Ya mama guna. Kita naik tanah heula. Nyumbangkan lagu hadiah Bapak Guru. Mun lulus ujian, eret palatiran, dan beli sepatu hadiah ke Bapak Guru. Mun lulus ujian, eret sukses, rek tuluy kawinan, kumaha anak Kaguning mana mah ujug-ujug kena kawinan. Atuh da aya yang kawin. Yo, dah. Pasti STS, terus SMP, SMA, terus ke perguruan tinggi, ITB atau KUI.